dayut loba dahar aya dayut aslina ti ditu ieu mah duni maksud teh dayut jelema loba dahar teu meunang aya dadahareun langsung di dahar dicaplok bae isuk-isuk langsung kopi jeung gitu buras beres aya deui gemblong di dahar deui kunyana aya deui gegeplak di dahar deui terus bae malah baker ngaji ge barang dahar bae naon bedana jeung orang koros eta jelema lamun aya jelema keur ngaji ngopi dahar eta teh bapana orang koros cek nu di luar sial ka aing atuh kadanan tapacara Kangjeng Nabi Musa 40 peting dek menghadap ka Gusti Allah atuh urang mah tapat teh keur ngaji tapa atuh 2 jam doang ieu mah keur ngaji ge teu bisa tapa masyaallah komo di imahna geus nyaho jasa aing mah di imahna mah geus pokona baso asup somai asup kolot asup naon deui ayo coba beuh budak naon deui kunya hayo geura sagala rupa diasup-asupkeun atuh naon bedana jeung orek koros eta mah lamun orek koros liwat nya ge ngadadahan sama nih ye sarua jeung orek koros eri orek koros ge masyaallah datangkannya nama digergetan ku ucing emeng gregetan jasa emeng nyana nyumpan goblok teh jelema sial teh jelema emang kunaon dahar ka tulang-tulangna di dahar cak meng goblok jang aing acan mantap koyana dahar sasakeun jak meng atuh mun teu meng ge beuh nyumpahan teh ku galedeng masyaallah lu eta cek kolot baheula badi imah sing ada lamun beurit pehan ngarusak tapi lamun cucurut ulah kolot baheula mah kos itu cucurut ulah sia ulah sok pengen cucurut ulah sebab naon nya nama teu beukieun kana naon cucurut mah sugan nya nama beukieun ka bagabah teh cucurut mah sugan cucurut beukieun ka kitu naon henteu nya nama ka daging teu beukieun cucurut mah beukina ngan sakadar ka tulang doang ketika urang dahar kemudian tulang dibalangkeun ka kolong eta teh cucurut kadinya diseseupan ku cucurut cak cucurut teh ngadoa ya Allah ya Rabbi ieu nu boga imah anu geus mere kadaharan abdi Gusti tingkatkeun rezekina Gusti lantaran nyana dahar daging abdi ka bagian tulangna Gusti paningkatkeun tadi doakeun ku cucurut doa jelema geus teu malah lanjur ja kiai-kiai kabeh korupsi malulu ya kiai proposal malulu tah cucurut tah hebat jasa mantap kolot baheula mah kula mah masih kadenge keneh ulah sok dibayan cucurut mah ngadoakeun urang mun beurit paehan sebab ngarusak beurit paehan emeng eta binatang nu suci lamun urang rek dahar urang teu betah kaluarkeun mah kaluarkeun bae ujung-ujungna bere ngadoakeun sarua bae emang emeng kumaha gitu tas daharnya tek langsung neangan tempat anu sepi kieu bae nya nama tas dahar eta keur ngadoa siapa yang serikeun ka aing siapa teh nyaho yang serikeun bolon sia mere cara eta teh keur ngadoakeun deuleukeun ge dina kitab coba dina hikmat kieu we ngadoa ya Allah ya aya doa nangan kula ge teu henteu apal sebab eta bahasa emeng mun dibahasa urangkeun gos gitu ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abdi cicing di mana mati lo kabagian tapi abdi cicing di dieu kabagian sanajan huluna jeung tulangna abdi geus senang nu aya bae waktu keur di tetangga abdi mah tulangna ge dirempus bae punya mata ya kadang nu eta hayang ka cicingan ku meng emang babari hese urang neangan coba meng hayang betaheun di mah urang hese tapi hayang lamun urang geus dibetahan ku meng mamana ge datang bae ka imah urang malik kesel deui atuh heuh meng mah kos kitu dipicen ku urang 5 kabeh datang 10 bang kamari geus dipiceunan imah anyar deui datang deui hese meng mah sebab naon di dinya lah aya makanannya na ngadoakeun 2 hiji meng nomor kedua cucurut eta mah kolot baheula lagi sing ade cucurut udah dipehan bari kula awas eta cucurut teh beurit pehan mun beurit ulah tapi beurit nying mah pehan bae
berit aya dua jadi wal berit yang kosimu legis men wa nyingingun wa gerihi hiji berit nyinging jeung wadua lain nying tanu nyinging mah paehan bener ieu mah berit nyinging mah paehan sebab eta mah ngarusak ya nama jadi nu ngarusak mah paehan tapi cucurut berit nyinging berit keneh berit gede berit nyinging paehan ngan rupana kos cucurut berit nyinging mah leutik paehan tapi cucurut mah ulah jadi cenah kieu kos kumaha eta cucurut kos kumaha berit atuh lain ka aing sia di ditu di imah mah kos kitu manya kudu ku aing dicontohan deui bae cucurut ya ge Syekh Nawawi tah mah Syekh Nawawi keur ngebahas masalah berbagai masalah di Masjidil Haram di Mesir kejadianna lain di Masjidil Haram di Mesir dina manakibna di Mesir. Lamun cerita ti awal kan panjang. Ang Syekh Nawawi tanara ka Mesir. Maksudna nak naon? Endek kitu naon garang-garana? Endek nyita kitab. Sebab percetakan kitab harita dua, Beirut jeung Mesir. Sakalian deuk ka Beirut, Syekh Nawawi teh ngan ka Mesir heula. Eta geus kadenge ku kabehan bahwa Syekh Nawawi deuk ka Mesir. Pohara. Aya bahsul masail ngebahas berbagai permasalahan para kiai-kiai lantaran dek aya kiai di Mekah ngan aslina ti Banten. Masya Allah pohara jasa datanglah ke Mesir ternyata rame di Mesir teh ya kaget Syekh Nawawi disambut ku kabehan ngan ti jauh kene cek Syekh Nawawi teh wah asana ieu kajian kumaha ge ieu dek aya permasalahan bahsul masail jubah Syekh Nawawi dibuka dibikeun tah ka hadamna ieu make jubah aing ya pake geus ngomong datang ke tempat atuh nu make jubah pajar kiai kan wow eta nu disambut mah Syekh Nawawi na di tukang bae tinggal hadamna bae pan jadi terus bae sia makanan ngomong biasa sia atunya nah pohara jasa Masya Allah tungtung nama hadam nu jadi kiai tentu diajeng-ajeng segala rupa Syekh Nawawi menyempot kiai di tukangin anak seri Syekh Nawawi itu dihormat segala naon jadi empot-empotan dengan Syekh Nawawi ya jadi kos dia tuh cek jadi saja bayar lanan terus embung kanyahoan burang papan kuari lain kiai ge mengada-ada aing habeh pajar kiai kumaha udeng-udeng. Woi. Eleh roda Vespa mah. Jubah dua lapis. Hareudang elos. Penting aing pajar kiai baheula. Syekh Nawawi nu kiai asli embungeun disebut kiai. Bener bae bahtul masail. Kacaritakeun panjang ieu mah cepetna bae. Harita langsung kita ceramah Syekh Nawawi dipanggil nyana terus cak hadamna aing bisa naon atuh ieu tapi nya ka Syekh Nawawi terus ngan menta cai heula nyana ka Syekh Nawawi dijampean Masya Allah eta ngomong bahasa Arab masalah bisa kabeh waktu kabeh gideg bae kabeh di Mesir ge pohara jasa Syekh Nawawi itu. Pohara. Syekh Nawawi hebat jasa padahal hadamna. Hadamna eta lain lalagaan. Heuh pohara jasa. Barang kanyawan geus turun kabeh terus ka masjid-masjid darariu kabeh aya nu nyaho. Nawawi mah lain eta ieu. Watu kabeh sasalaman ka Syekh Nawawi asli. Teh kalau asli tuh cek Syekh Nawawi itu sakitu ge hadamna geus hebat. Sakitu ge hadamna geus hebat padahal mah nang niup. Barang dicokot deui jubahna, kadekeun jubah teh geus kanyahoan ku ari mah dipake. Ilmu eueuhan. Cek cenah aing jadi bodoh deui ku ari. Jipan jadi kos kieu atuh. Bodoh deui. Nah, Syekh Nawawi ku ari geus kanyahoan ya sarieu kieu eta keur nyaritakeun masalah itu bubuahan nu halal mana nu haram mana
kan lamun Ki Holil mah waktu di Mekah nyaritakeun kapiting teh geus dibahas ku ulama halal apa haram. Rajungan mah halal, kapiting mah haram. Teh kan di masjid contoh kan di masjid haram kapiting, halal rajungan. Ngan contona kos kumaha eta mah Holil Bangkalan tah mah. Saudara-saudara mun bahasa orang ieu rajungan ya dicokot di kelek set nah ieu rajungan. Kabehan ge lain kaget rajunganan eta boga dikelek kok bijul ram. Lain masalah rajunganan tapi dikelek aya rajungan. Coba Holil, ai kapiting geus kumaha? Belah katuh cenah kapiting mah di dieu. Cokot set ieu kapiting. Ditinggalkeun tah ieu rajungan tah ieu kapiting aju kaluar Ki Holil nama. Jadi jang contoh doang. Eta kabeh ulama un bisa ngomong. Si Holil pun bisa nama cenah eta. Dikelek timbul rajungan timbul. Lamun Haji Pendi bisa ngaluarkeun rajungan jualannya nama tuh. Bisa bikin toko rajungan ujanana. Mantap terberean bisa nya nama. Boro-boro rajungan cacing teh jadi nya nama. Tuh kan. Aisyah Nawawi lain di Mesir. Toh keur cerita bubuahan. Boh dibahas kabeh bubuahan. Cek Syekh Nawawi, bubuahan yang ada ini mah belum seberapa. Ada bubuahan yang unik di Indonesia mah. Apa itu Nawawi? Cokot dikelek. Rambutan. Iki. Ya Allah, ya kabeh ge kaget. Tangkal rambutan dikelek. Naon deui cerita Nawawi anu unik nu aneh nu eueuh di urang di Mesir. Di dieu dicokot dieu. Salak Bogor. Dicabut dikelek kabeh ge malalotot bae kabeh kiai. Lain lawanan di mana Nawawi mah pohara tuh. Ya Allah ya Rabbi dikelek datang kaya salak segala rupa tuh. Kabeh ge tercengang kabeh. Geus ulah dilawan di mana Nawawi mah. Ulah dilawan atuh. Bubuahanna naon ge ieu mah bisa diawak sorangan. Malah aya nu unik hiji deui nu eueuh di mana Iwal ti Pandeglang cenah. Daerah Kula. Naon eta Nawawi? Cokot ti dia di beuteung. Kadu. Iya, ti Rumingkang cenah ieu kadu. Pohara jasa eta Syekh Nawawi geus eta Syekh Nawawi. Pohara jasa pan. Masya Allah, kunaon eta bisa gitu nang riyadhah. Geus jadi ahli Allah manaon bege. Kun fayakun Allah dibikeun. Urang mah puasa henteu naon henteu atuh aya kikituana. Coba cek jana jaing geus tahajud coba dikelek dikeun. Cabutan ku sia kelek. Datang keluar bege moal getihan bisa. Bisa tawa lain kudu kos kitu teh kudu puasa lillahi ta'ala. Masya Allah nah ilah dikelilingi ku malaikat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam 30 poe nyiwak malaikat kabur. Setelah ditambahan dari 10 poe malaikat ngeriung deui di Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Kangjeng Nabi Musa kita berangkat ke Gunung Tursina. Jang naon ieu dibere kitab Taurat ku Gusti Allah. Jang tatagenan sebagai dasar hirup manusia salila dipimpin ku Kanjeng Nabi Musa alaihissalam. Ulah kaluar ti kitab Taurat. Kos urang kuari ulah kaluar ti kitab Al-Qur'anul Karim. Ketika urang kaluar ti Al-Qur'anul Karim, kuari mah moal nanaon? Deuleu engke di akhirat. Anu ngagugulung lain Al-Qur'anul Karim rasakeun engke di akhirat. Rasakeun ke di akhirat kuari mah oke bae. Iya bae. Tapi engke di akhirat ku mah Masya Allah Karim. Nah, iyalah Kangjeng Nabi Musa dipanggil sesuai jeung janji. Wa wa'adna Musa 30 lailah. Ngajanggikeun kami nu agung ka Kangjeng Nabi Musa 30 poe. 30 peting teh maksudna nu kallimu nanti aya bakal rarasan dipanggil ku Gusti Allah dina nalika geus anggeus 30 poe yakni Kangjeng Nabi Musa teh titah puasa biaya sumaha
puasa 30 poe teh wahia Zulqa'dah bulan hapit atuh Kangjeng Nabi Musa diperintah ku Gusti Allah pasomaha puasa Kangjeng Nabi Musa barang beres puasa Kangjeng Nabi Musa 30 poe an karahulu papamihi lain deui rarasaan cek Kangjeng Nabi Musa ieu sungut rada kos kararieu ambeuna asa teu ngeunaheun amat teu bicara jeung Gusti Allah sungut bani bararau pastaka. Akhirnya Kangjeng Nabi Musa nyiwak maka susul maksudnya ngabersihan susu ngabersihan bau sungut ternyata orenganan lain deui ditegur ku Gusti Allah fa amarahullahu bi asyaratin ukhra kita puasa deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe liu kalimahu bi khulufi pamihi maksudna Allah yang rarasan teh maka ambean urut puasa masyaallah madak tadi tambahan deui Kangjeng Nabi Musa 10 poe ku Gusti Allah wa atmamna bi asyr kemudian Kangjeng Nabi Musa nyampurnakeun 10 poe di jumlah 40 poe patamma miqatu rabbi 40 lailah sampurnalah waktu pangeran mere ka Kangjeng Nabi Musa waktu 40 poe tinggu ari magis 40 poe ting mantak urang puasa 30 poe hayang menang Lailatul Qadar muka lama teh urang dibentukkeun Lailatul Qadar teu kudu datang ka 30 poe 27 poe geus boga Lailatul Qadar asal puasana model tadi puasa nu bebeneran bukana korban cukup hiji bae bu nginumna sasiripit besat beres sahur korma hiji nginum sasiripit sepoe 2 poe bertahan 3 poe tinggal kicep ditanya ku pamajikanna ka haji ieu puasa maksakeun amat datang ka kicep doang ieu emang hayang naon hayang Lailatul Qadar coba hudang teu kuat atuh ka haji ieu mah lain menang Lailatul Qadar ieu mah bakalna dikubur kos kieu mah ka haji maksakeun teh huapan atuh aing Gusti dihuapan ku pamajikanna oh iya orang Lailatul Qadar ieu cek teu kuat lamun jelema moal dibere Lailatul Qadar moal kuat ketika jelema nu deuk dibere Lailatul Qadar kuat dibere kuat ku Allah emang awak urang nu sanu Allah cak Gusti Allah teh hais manusia awak teh nangieun aing lain nu sia ulah dialku ku sia lantaran yang nyeun aing jauh kadar kekuatanana jajijeunan aing urus ku sia awak kudu dahar sia wasrabu inuman ku sia wala tusrifu ulah loba teuing sakadar jam salat puasa hayo sia dahar nginum eta mah syariat ketika sia hayang datang ka aing daharna saeutik bae nginumna saeutik bae sia deuk bersyariat silakeun asa ulah mabok bae kulu wasrabu wala tusrifu sia bersyariat sok dahar sana nampan sorangan bae mantas daharna ge bubuka gejli karung goni ya keur sian datang ka tarawih ge kita jadi imam sia bae emang golong gitu pan biasanya jadi imam teu kuat ya sabeuh teuing teu kuat jadi makmum bae nyawa jadi makmum ge nyawa tamat henteu aing eta mah menang Lailatul Qadar teh puasa sah-sah bae teh betul syariat ya tapi ketika urang deuk make thariqah awas cak Allah lamun tadi make syariat kuari sia make jalur khusus deuk aing awas sia lamun deuk aing naho kadar kekuatan awak sia leuwih tibatan jang salat jeung jang ngaji disiksa sia ku aing teu meunang bertorekat mah leuwih teuing tibatan pamaksudan leuwih teuing tibatan pamaksudan teh geus doraka masyaallah nu mantak beda ieu mah norekat bae po ai peutingna bandeng di lembur illallah beuh ai dahar sanyiru mendingan dirantai tah mah torekat kos kitu mah tuh emang norekat kumaha aja lain la ilaha illallah na norekat tah dek jalur khusus berarti
temenang leuwih ti pamaksudan. Ieu teh maksudna dengan salat. Berarti sia lamun salat make kudu dahar jacak Allah ge. Tanagana kudu aya ti dahar. Nah, daharna ukuran jang salat sabaraha? Huap. Cukup eta teh 5 huap. Gagendap huapna geus doraka. Je, bakumaha gitu. Pamajikan ku ari ieu, urang teu hayang ka pamajikan, haram lamun kawin. Lamun urang can usul haram kawinna, bertentangan jeung syariat. Henteu sabenerna mah ieu mah dalam rangka suluk deuk ka Allah. Ketika jara geus usul deuk opat ge masalah. Memehna sebab ieu mah jadi halal. Pan cara bertentangan atuh jeung syariat, ulah make toregat atuh sia cicing di syariat atuh. Ya syariat pakos kitu Kangjeng Nabi mangaloskeun kulu wasrobu 100.000 ketika nek nyaan Kangjeng Nabi Musa ge, Kangjeng Nabi Musa iya 40 peuting. Berarti kan eta kaluar ti syariat. Kangjeng Nabi urang naik ka gunung, apakah dahar henteu? Mawa roti hiji. Mawa roti hiji teh eta teh sabaraha poe sabulan, teh mah roti hiji sabulan. Sia mah roti hiji boro-boro nanaon ku sorangan bae ge, leg. Kurang kene dak euy. Aya kene roti, aya kene dak, tah ieu hiji deui ye, dilegeg deui, leg. Aya kene dak. Atuh teh mah sia mah lain ibadah tah mah orek koros deui bae. Urang mah hese deuk ka Allah apa lain, deuk ka Allah make aturan. Tet, masyaallah make aturan khusus. Tadi mah syariat secara umum, ieu mah tarekat secara khusus sebab deuk menempuh hakikat. Atuh lain deui. Pakaianana lain deui, ketika can usul madahar lain deui, sare lain deui, teu meunang we. Ahli tarekat mah sare encan tunduh teu meunang. Ketika tunduh keur gaji ge hees bae. Entak lamun keur ngaji naon hees eta jelema norekat eta. Babe teu nabek. Beda jalurna itu masyaallah nah ieu. Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah. Nah teu imkanen Kangjeng Nabi Musa teh Musa ka dieu atuh langsung wae harita kene teu bisa make syarat. Musa sia teh nabi aing, sia teh rasul aing, ketika deuk ka aing puasa heula. Cacak nabi. Deuk ka Allah dipanggil kudu puasa heula. Ai kitu kunaon cek Kangjeng Nabi Musa make puasa heula? Beteung sia beresan heula. Bau ka ambeuna ku aing cek Gusti Allah. Boro-boro ku aing tanyakeun ka malaikat aing. Baueun. Dibersihan heula ku Kangjeng Nabi Musa sapoe ngising hitut, dua poe ngising hitut, ngising hitut, ngising hitut. Berdatang ke eueuh nanaonan di jero beuteung teh 30 poe ka ambe bau sungut teh. Nyiwak tegor ku Gusti Allah, pugu eta nu jang muka lamah jeung aing teh puasa tambah deui sia. Fa atmamnaha bi 'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Jadilah 40 poe. Ieu syarat Kanjeng Nabi Musa dek muka lamah jeung Gusti Allah di Gunung Tursina. Make syarat puasa heula. Jelema nu endeu kapanggih jeung Lailatul Qadar. Syarat puasa heula, puasana puasa khusus. Kuari puasana puasa umum urang hayang kapanggih jeung Lailatul Qadar. Intip ku sia di Gunung Karang. Datang kapanggih bae ge moal pindah sia ka Gunung Santri, paling kapanggih jeung tukang sao sia. Pindah kuari ka Banten, kowo di Banten mah aya tukang sao malulu. Mal bisa. Yang ngintip Lailatul Qadar mah lain di masjid, sanajan di haram ge lain. Jaloba jelema di Masjidil Haram teu kapanggih jeung Lailatul Qadar, loba jelema anu di imah bae kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kumaha emang? Syarat kapanggih jeung Lailatul Qadar beteungna bersihan heula tina urusan-urusan dunia, ikhlaskeun ka Gusti Allah. Kakarak intip tanggal 2 hiji, tanggal 23, tanggal 25, tanggal 27. Sok intip. Loba jelema nu kapanggih geus teu meunang bebeja. Brak, kaget. Sesuai jeung kadar derajat dirina. Anu langsung neuleuh aras, nu langsung neuleuh Baitullah. Anu dibukakeun bae ieu teu kadeuleuna naon. Lailatul Qadar. Eta teh lain di bulan Ramadan bae di bulan kuari ge berbentuk kos Lailatul Qadar teh aya. Nu mantak Lailatul Qadar mun nanyakeun ka wali mah lain bulan Ramadan di bulan-bulan biasa ge aja aya. Sebabnya nama manggihan. Terus bae malam Jumat kapanggih jeung Lailatul Qadar. Kamari ge orang Cilongok. Orang Cilongok ieu beneran ieu mah.
beneran nih mah nyana bangun bungaheun jasa gugula ditanya sia bunga apa tes kapanggih Lailatul Qadar di mana di Puri sakai heran lain Lailatul Qadar di Puri jam sabaraha tadi jam 5 boloon mah budak kapanggih Lailatul Qadar atau pertama Lailatul Qadar taman Naharul Qadar aduh ampun cak ada geulis jasa teman Lailatul Qadar meureunana maksudnya sih ya eta mah herang cenah kiai herang ngagenyai oh meureun nyana ngadenge surah kiai bahwa Lailatul Qadar ngagenyai di Puri kapanggih jeung ngagenyai goblok teh jelema beta urang Cilongok bareng ditanya aku ulah KTP na mah lain urang Cilongok lain mal aya urang Cilongok mah kos kitu moal lebih bejakeun ku aing mah pokona teh Kangjeng Nabi Musa dek muka lama jeung Gusti Allah syarat puasa heula bersihan beteng bersihan kolbu geus puguh ai kolbu mah Nabi berangkat wa qala Musa li akhi Harun kakak Harun cek Kangjeng Nabi Musa ka dieu heula ka dieu aya naon kaula teh dipanggil ku Gusti Allah dek muka lama jeung Gusti Allah di Gunung Tursina janji Gusti Allah terek mere wahyu bentuk nangke bakalna teh kitab Taurat kula teh bakal dipanggil berangkat perhatikan ka ditu ieu di Mesir teh kan eueuh sasaha maka kula titip ka anjeun kakak ukhlufni fi qaumi wa asli wa la tattabi' sabilal mufsidin hampura kakak ukhlufni jadi pengganti abdi heula kakak teh fi qaumi dina urusan kaum kadem Harun wa asli amrahum rarapi urusan ananya kade di Mesir teh aya Musa Samiri kula geus ngadenge selenting bawaning angin sanajan barican kapanggih jeung jelemana lantaran kula kaburu dipanggil ku Gusti Allah kade kakak wala tattabi sabilal mufsidin ulah rek nuturkeun kana jalan-jalan karusakan nuturkeun mah meureun henteu bimuafaqatihim alal ma'asik kumuafaqat kana maksiat ge ieu teh geus nuturkeun kana mufsidin lamun pamerintahan urang ku ari teh mufsidin ngarusak lantaran urang ngadenge geus pripot teh geus berbagai triliunan rupiah lamun di daerah bae korupsi berarti kan mufsidin nya eta lain dibenerkeun ieu teh pembangunan endaan diantep mufsidin berarti toh nu prostitusi nu perzinahan itu teh akan kudu diberesan diantep punyana tuh nu judi lain diberesan diantep punyana berarti kan pemerintahan mufsidin kiai kuari teu milu ngan akur bae jeung eta sarua nu mantak nu berat mah kiai anu jadi mui eta teh lamun pamarentah tengah berantas tentang prostitusi tentang perzinahan tengah berantas tentang perjunian eta kiai nu terlibat di mui nu pangheulana bakal dikerbekeun di neraka la ieu tah wala tattabi baca tah Qur'anna wala tattabi sabilal mufsidin ulah sok nutur-nutur kana jalan-jalan nu tukang ngarusak carana bimuafaqatihim al ma'asi ngakuran panjana ku ngakuran mege tak eta teh geus akur pemerintah teu ngayakeun gerakan amar ma'ruf nahi munkar mui ta sirana siratu Malik sia teh nyaho tuh tokecang bae sirana siratu tah sirana siratu eta ratu teh awas tah awas eta bahasa kolot baheula wali eta je emang kumaha kita teh artina aing mah kicing bae endeu kumaha sang ratu bae aing mah eta teh sarua kos kitu digejeburkeun ka neraka jahanam mantep amit-amit aing mah jadi mui
Kiai kos urang mah kos kieu tah di MUI teh, di NU teh, di Muhammadiyah teh suacablakna ngomong sabodo teh. Menyaritakeun Al-Qur'anul Karim atuh sabodo teuing ka maji. Hitung-hitung dakwah bae aing mah tuh ngadawahan pemerintah, ngadawahan kiai-kiai, ngadawahan ustad-ustad, ngadawahan taruhlah kiai-kiai mah jaman urang nana nu ngararaji ieu nu ka dieu mah lain kiai bangke kiai mah lulu ja. Ieu mah atuh jeung nu bodoh bae aing mah. Kayak itu jadi nu bodoh ngaji mah. Tuh. Maksudnya mah lain kos gitu yu urang babarengan ketika aya pemerintah salah tegor mentak kulaman negorna melalui ngaji lamun ceramah melalui ceramah eta ge bentuk teguran abeh naon ke ketika dipanggil di Robul Jalil Uce maju sia aduh aing waduh tinggal kaji pendi be hayo sia emangnya lagi kitu bae ka aing mah. Ya itu tenang baik. Sabaraha tahun sia hirup di alam dunia. Iya, itu tulisanna ieu Pak. Malaikat teh. Naon gawe sia? Ngaji. Sia di pamarihantaan sa Jokowi. Aju gubernur sia sa Nenggelis. Ganti ku atuh aktor. Bupati sia Zaki. Camat sia nggak dibejakan gue ngaranna orang Cilongok lurah sia dibejakan betak waktu sia hirup di dinya pemerintah pernah ente ngadakwahan ngancur-ngancurkeun prostitusi persinahan ente asia sicing bae tanyakeun ka tongtrong ulah poe minggu nongtrong dong maksudna deuk ngabejaan tah pemerintah teh teu pernah ngaberantas eta pemerintah itu korupsi teh dedengean mah korupsi teh jauh ai asli namangan dedengean be koran aya televisi aya jeung jelema-jelema nu deukeut ka pemerintah bejana nyana korupsi atuh geus teu nyaho nya teu dibere bere geus etik aju sia pernah negor pernah ira negorna melalui pengajian ku kula ditegor eta teh bentuk negor kaula coba dipasang CD-na ayang ke CD di itu bang CD enggak di itu ayah bener cak Gusti Allah malaikat Haji Uci salametkeun mantep biasa aing geus mantep biasa geus lah eta bentuk dakwah eta negor-negor acan atuh kumaha tuh tanu di MUI cicing bae di NU cicing bae awas di Muhammadiyah cicing bae awas kuari nu rada dakwah bebeneran mata HTI bangun bebeneran bangun wallah alam bener jeung teu nama bebeneran nya nama bangun Al-Qur'an nyaho teu nya jeung teu nama ngan suara Al-Qur'an didengungkeun mana nu ngadengungkeun suara Al-Qur'an aya ujian Banten di jerona make aturan jihad bahwa salah satu kewajiban bangsa yang umat Islam adalah jihad fisabilillah dijadikeunlah mata pelajaran kemudian dijadikeun kitu ujian kuari kapan dikritik ke pemerintah tuh salah tuh urusannya anak mah di Banten salah satu sanawiyah jeung aliyah kata kos gitu di mana cenah ki Banten aing teh nyaho bukan kos gitu bae tah Teta kan kritik kurang ngedirikeun secara praktis pasti dikritik bae di urang sebab lain negara Al-Qur'anul Karim negara Pancasila demokrasi ji ai kula mah henteu naon kitu ngaranna henteu ikut secara praktis sakadar ngabahas kos kitulah Al-Qur'an ja ieu mah jang nyanakeun keneh ja pemerintah ge agama nama Islam bupati mau ditanya agama mana heuh sama suruh saya turun Habib ya tuh nenggelis ge Islam saya wali di Pandeglang nu kaluan nu jarra di bupati apun eta si neng deui bae eta ku poloan urang Pandeglang nu dipilih neng deui bae eta kan berarti kan kiaina kadari itu kabeh nah eta engke pan kita tanggung jawab di Rabbul Jalil emang kumaha gitu ulah mah ngan sakadar caritakeun doa buat ting di dia ge lamun nasi neng mah gua lagi milih teh iya Kangjeng Nabi Musa tadi bersihan tek urang teu ngabersihan bagi hese jasa urang mah kadang-kadang teh lamun kurang-kurang nama kos anu katu cakateun naon mikiran batur sorangan bae ka Allah
si anu mah katuh nuk naon atuh mikiran batur aing sia bae tuh ka Allah mah kakarak rada-rada tenang pikiran di akhirat bah engke mikiran batur bae ku sorangan tanggung jawab lah batur di kaluar-kaluar sorangan tek ngaji nyaritakeun urusan dunia makhluk dunia pek bae tapi ketika berangkat ke Allah serangan sebab nu tanggung jawab amal nu dibawa nu sorangan wa qala Musa li akhihi Harun kok cak Harun aya di ditu lain Harun sia ieu mah Harun kakak Kangjeng Nabi Musa alaihi salam ukhlub ni maneh jadi pengganti kaulanya urus kaum wa aslih amrahum urusan beberes masyarakat umat kade tauhidkeun ka Gusti Allah ulah salah wala tattabi sabilal mufsidin ulah nutur-nutur jalan-jalan anu rarusak kade ku cara ngamuapakatan ge ngaheuhan ge eta ge sarua bae mangga cek Kangjeng Nabi Harun abdi siap jadi pengganti ai adi rek berangkat mah iraha rek berangkat nadi walamma jaa Musa ke Kangjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah bakal mukalamah jeung Gusti Allah geus nyieun khalifah ku ari Kangjeng Nabi Harun kakana nu titah urusan umat na ieu bakal kumaha kacaritakeun Kangjeng Nabi Musa engke wallahu alam bisawab